Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pamirsa, kuring Reisya Oktaviani ti kelas 11.5. Enjing ieu urang bade nyayogikeun 5 warta utama. Video kahiji sumping ti daerah Garut. Kalayan hiji kajadian alam nu ngangenjlengkeun warga satempat. Garut, Jawa Barat. Fenomena kilat anu mungcuhul tina balik mega ngagumpal parantos ngangenjlengkeun warga Garut, Jawa Barat. Videona sumebar di media sosial sarta sempet aya nu nyambungkeun kana kasienan bakal aya kajadian gempa bumi gede di Sesar Lembang. Hai, ieu mah beki Rosa. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Video milik warga nunjukkeun kilat tina balik mega anu ngagumpal di langit sore Senen. Kaayaan ieu ngabalukarkeun warga reuas. Sababaraha aya anu kaget bari sieun. Komo aya oge anu ngarasa fenomena ieu janten tanda bakal aya gempa bumi gede atanapi gunung anu rek ngaleletus. Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut, Bapak Silman, ngajelaskeun yen fenomena alam ieu teh mangrupa bagian tina parobahan iklim. Nah, jadi benar terjadi petir, terjadi gumpalan awan. Nah, yang terjadi yang di lapangan menyatakan bahwa ini dikhawatirkan erupsi gunung api, tapi tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya dengan erupsi. Berita saleujeungna ti Turki. Puluhan ribu warga ngademo di Ankara nuntut Presiden Erdogan mundur. Puluhan ribu jalma ngumpul di Ankara, Turki, Minggu 14 September pikeun nuntut Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur. Aksi ieu dipicu ku kaputusan pangadilan nu disebut bakal ngabatalkeun hasil Kongres Partai Rakyat Republik tahun 2023. Pangadilan nuduh aya dugaan meser sora jeung panyimpangan prosedural di jero partai oposisi eta. Masa mawa bandera Turki jeung spanduk partai bari nyarita supaya Erdogan mundur. Pamimpin CHP Ozgur Özel nyebut yen pamarentahan Erdogan ngaruksak norma demokrasi sarta campur kana urusan pangadilan. Özel oge nuduh Erdogan rek ngabungkam oposisi. Sanggeus CHP menang dina pamilu lokal, anjeunna nyarankeun sangkan pamilu digelar leuwih gancang henteu ngantosan dugi ka jadwal tahun 2028. Dalam setahun terakhir lebih dari 500 orang ditangkap, termasuk 17 wali kota dari kubu oposisi. Salah sahijina nyaeta wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu anu panangkepanana memicu protes gede sarta disebut aya muatan politik. Barat.
Manehna ngajelaskan hayam anu teras dijadikeun lauk pikeun MBG sabenerna tos dipeser ti dinten Sabtu. Nanging hayam eta angkel dimasak dinten Rebo atanapi 4 dinten saatosna. Numutkeun nani upami hayam eta disimpen di freezer mah sigana henteu janten masalah sabab jumlahna saeutik. Nanging dina kasus ieu hayam anu rek dimasak teh disimpen dina hiji freezer kalayan jumlah ngahontal 350 ekor. Presiden Prabowo Subianto ngerespon isu ngeunaan darurat militer anu mucunghul nalika aksi demonstrasi ageng dina bulan Agustus 2025 kapengker. Dina patepungan di Istana Presiden Jakarta Kamis 11 September 2025. Anjeunna negaskeun komitmen pikeun ngajaga supremasi sipil nalika ngajawab pertanyaan ti Gerakan Nurani Bangsa atawa GNB. Mantan Menteri Agama anu oge anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin ngajelaskeun yen isu darurat militer janten bahasan utama dina patepungan salila 3 jam antara Presiden Prabowo jeung GNB. Lukman oge ngadesek masyarakat supaya ningali komitmen sarta janji Presiden Prabowo dina ngajaga supremasi sipil. Salila ti eta GNB nekeunkeun pentingna nempatkeun TNI minangka tentara profesional anu henteu kudu dibebani ku tugas di luar fungsi pokona. GNB oge nyuhunkeun ka Presiden Prabowo pikeun membentuk Komisi Reformasi Polri sarta Komisi Investigasi Independen guna nalungtik karusuhan anu lumangsung dina Agustus 2025. Numutkeun katerangan Lukman jeung anggota GNB sejenna, Presiden Prabowo satuju kana usulan pembentukan 2 komisi eta. Ieu disamperkeun ku Erdogan nalika nyarios dina sesi darurat KTT Nagara Arab Islam di Doha dinten Senin waktu satempat. Erdogan ngupayakeun gawe bareng pikeun nuntut tanggung jawab para pejabat Israel sarta ngadesek dunya Islam pikeun nerapkeun tekanan ekonomi ka Israel. Erdogan nyarios yen dunya Islam miboga kawijagan jeung sarana pikeun ngalalangkeun ambisi ekspansi Zionis Israel. Anjeunna oge netelakeun deui dukungan Turki pikeun Palestina sareng Hamas sarta ngaceuwakeun Israel anu dianggap ngalalakeun genosida. Olarak da sıkıştırılması gerektiğine Mentawis eta Presiden Iran Masud Pezeshkian ngadesek nagara-nagara Arab Islam pikeun motong aliran pasokan pakarang ka Israel. Pezeshkian netelakeun yen serangan di Doha nunjukkeun yen teu aya nagara Arab atanapi Islam anu salamet dina agresi Zionis Israel. Kukituna anjeunna ngimbau nagara-nagara Arab Islam pikeun ngahiji sarta motong pasokan pakarang ka Israel. Qatar janten tuan rumah KTT darurat anu dihadiran ku para pamimpin nagara Arab sareng Islam pikeun ngarespon serangan Israel di wewengkon Qatar dina 9 September kapengker anu ngabalukarkeun gugurna sababaraha anggota Hamas sarta saurang perwira keamanan Qatar. Sakitu warta anu tiasa abdi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.